Sirawing Nitis. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Rawi, junuk waktuna ayeuna urang asup ke tengah pakalangan. Saha nu leuwih unggul di antara urang duaan? Kumaha karep eta mah Lur? Asup ka pakalangan ayeuna hayu ari kuring mahnya bisi rek ngajakan ngobrol heula hayu. Laras anting beuki ambek jeung ceuceup sigana teh ningali kana ketenangan Sirawing. Ngadeukeutan ka si topeng mayit terus nyarita deui. Kang, kancang beresan ta Sirawing teh. Abdi geus kesel ningalina oge. Malah mun Sirawing geus binasa, sakalian tumpur ludeskeun keluargana Kang. Si topeng mayit pikeun anu kadua kalina mun cereng ka laras anting terus ngomong. Ulah milu ngatur cek Akang oge laras anting. Ieu urusan tarung dua jago sajati. Akang anu bakal nangtukeun aturan. Sarta katang tuan anu sajena. Mun teu Sirawing anu ajal, Akang nu kudu dikubur di dieu. Teu kudu lemah ngomong leuwih hade mundur. Bandungan ieu kaayaan anu lumangsung. Hayu Rawing, asup ke tengah pekalangan. Si topeng mayit ngalengkahkeun sukuna asup ke tengah pekalangan, dituturkeun ku Sirawing tukangeunana. Lengkah suku dua nana kawilang pada tenang. Nandakeun dua nana pada boga rasa percaya diri anu kuat pikeun nyorang lumakuna tarung ijen jajaten anu bakal lumangsung harita. Saraswati, Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling pada keketegan hatena. Tiluanana bisa ngarti boh Sirawing kitu deui setopeng mayit mangrupa dua jalma anu geus pada tepi kana tahapan puncak elmuna masing-masing. Tarung anu lumangsung tangtu be narohkeun nyawa demi kehormatan ajen dirina masing-masing.
Saraswati merhatikeun si Rawing anu jadi salakina bari sumambat jero hatena. Gusti, nu aku muga Kang Rawing salake abdi ditang tayungan ku salira. Muga dipasihan kasalamatan. Abdi moal kiat Gusti. Upami kedah pisah sareng anu jadi salaki. Kang Rawing sing aya di pihak anu unggul Kang. Sing nyaah ka kulawarga Kang. Sakabeh anu nguriling ngabaris magerlahan pakalangan, eueuh anu ngomong saurang oge. Perhatian kabehanana dipusirkeun ka tengah pakalangan. Dua jirim geus adu hareupan. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Rawing, supaya suka jeung sugema ka urangna, kula nangtukeun aturan. Yen ieu tarung teh diwangun ku 3 tahap. Nyata tahap anu kahiji nyata tarung tanpa ngagunakeun tenaga lapisan pikeun ngabuktikeun ilmu silat saha anu leuwih unggul, kacepetan gerak saha anu leuwih unggul, sarta saha anu leuwih ampuh jurus-jurusna. Eta tarung tahap kahiji. Nya ari tamu mah kumaha pribumi eta mah. Jadi nu kahiji kitu nya soklah teu nanaon. Terus tahapan anu kadua kumaha ye? Tarung anu kadua nya ngadu kakuatan paloba-loba dahar atawa kumaha ieu teh? Tarung tahap kedua, ilmu silat masing-masing dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan. Terus tahap anu katilu kumaha ieu? Tarung tahap anu akhir nyata mangrupa tarung panganggesan pikeun mastikeun saha anu bakal ngacampana jadi pugang di ieu patempatan. Jelas dina eta pungkasan tarung urang bakal ngagunakeun kekuatan ilmu pamungkas masing-masing anu bakal mungkas lumakuna tarung ejeng mungkas kahirupan salah saurang di antara urang duaan. Andika teu kudu salempang. Anggota Topeng Laras anak buah kula anu sakilobana moal aya anu wani ngabantu saurang oge dina lumakuna ieu tarung. Kaharti. Kaharti jelas pisan lur. Kumaha ieu teh ye? Rek iraha di mimitianana isukan atawa pageto lur. Ayeuna urang geus adu hareupan di tengah pakalangan. Jadi ayeuna waktuna pikeun ngamimitian. Andika geus teu kudu asa-asa deui pikeun ngagunakeun kemampuan sapinuhna. Buktikeun jurus-jurus ampuh tina ilmu silat Andika Rawing. Beres lah lur, beres. Kuring percaya kamu ngaran Topeng Mayit jago sajati nu matak caritanana oge sagolek pangkek sacangreud pageuh nya. Si Topeng Mayit ngawangun pasangan pikeun ngamimitian tarung dina tahap anu kahiji. Si Rawing tembong dina waktu harita nurutan sikep anu jadi lawan manehna sarua ngawangun pasangan. Tarung tahap kahiji ngaduk kapelitan jeung karikatan pikeun nangtukeun ilmu silat saha anu leuwih unggul ejeng ampuh. Paneuteub si Topeng Mayit seukeutna keranan neuteub ka si Rawing anu geus ngawangun pasangan terus harita nyarita deui. He Rawing, urang mimitian ieu tarung tahap anu kahiji. Awas, jaga ye panarajang kula. Hap ya. Tarung tahap kahiji geus dimimitian. Anu miheulaan narajang nyatana si Topeng Mayit. Sapasang leungeun ejeng sukuna harirup kabeh ngarah kana anggota badan lawan. Gerakanana bener-bener cepet meh henteu katuturkeun ku kaseukeuten panon jago biasa. Si Rawing dina ngimbangan panarajang lawan kapaksa kudu ngagunakeun kamampuan ilmu silat sapinuhna. Lamun teu kitu dirina bisa cilaka sabab panarajang lawan jelas ngancam kasalamatan jiwana. Sakabeh anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung
Estu kakara ningali anu tarung ijen jajaten seperti kitu. Dua nana padarikat ejeng tanginas dina nyingkahan ejeng ngebendung panarajang lawan sarta dina ngalakukeun panarajang kanu jadi lawan. Kamampuhan jurus-jurus ilmu silat masing-masing memang saimbang. Buktina ukur geseh waktu sababaraha detik. Mun si Topeng Mayit anu leuwih teu heula ngasupkeun panarajang, si Rawing oge mampu ngasupkeun panarajang balasan. Kitu deui lamun sabalikna. Nu ningalikeun beuki pogot, sedangkeun si Rawing jeung si Topeng Mayit mimiti mandi kesang, masing-masing geus kabeunangan 10 kali panarajang lawan. Laras anting ngebandungan kana eta kaayaan jadi gemes oge. Harita manehna ngupat dina jero hatena. Tetela, memang hebat si Rawing. Aing teh nyangka nu jadi salaki jeung si Rawing bisa saimbang kitu. Tapi bet asana teh piraku lamun nepikeun kan teu bisa ngelehkeun si Rawing. Nilik kana kanyataan anu terus-terusan kieu mah bisa leuseuh beakeun tanaga. Padahal kayang mah si Rawing teh nya buru-buru binasa tah ngarasa kalian kulawargana bisa ditumpur ludeskeun. Karep ejeng kahayang laras anting mah memang hayang ngabinasakeun sakabeh kulawargana si Rawing. Nu tarung beuki lila memang beuki leuseuh tanagana. Geus 15 kali masing-masing pada kabeunangan panarajang nu jadi lawan. Lumangsungna tarung memang lila. Cileng. Si Topeng Mayit luncat ka tukang, ngahegak ngatur napasna, ngaragajag kesang sakujur awakna. Si Topeng Mayit ngangkat leungeun ka tuhu ka luhur terus nyarita. Cukup Rawing. Tarung tahap kahiji cukup sakieu. Kaayaan urang memang saimbang. Ayeuna waktu pikeun urang leureun heula, kaayaan panas sakieu moraretna. Engke geus ieuh urang teruskeun deui tarung tahap anu kadua. Ayeuna mah leureun heula nya bari ngeusian beuteung. Kula anu bakal ngahormat ka andika sakulawarga. Si Rawing dina waktu harita sarua ngahegak ngatur napasna, nyerenge seuri bari terus ngajawab. Jadi ayeuna acara ngeusian heula beuteung ieu teh. Wah, nya nuhun atuh ari kitu mah. Ngandung hati henteu kudu balik heula ye ka lemurnya neangan keur eusi beuteung. Nyaan ieu teh lur. Kula anu nangtukeun aturan di ieu pertempatan Rawing. Andika geus mampu nempongkeun kahebatan ilmu silat anu tetela satata saimbang. Wajar mun kula ayeuna ngahormat ka andika sakulawarga. Hade atuh ari kitu mah lur. Aduh, ngan moal sapa ngabeuki meureunannya. Da moal aya meureunnan cobek belut mah. Ke atuh urang ajakan heula nya anak pamajikan ye. Nu lalajo dina waktu harita bubar, si Topeng Mayit mere parentah ka sababaraha urang anak buahna supaya nyiapkeun dahar lantaran rek ngadon dahar ngariung jeung si Rawing sakulawarga. Laras anting mah geus indit ngaleos leuwih teu heula asup ka jero imah. Henteu panuju ku sikep tindakan anu jadi salaki. Make jeung ngajakan ngariung dahar sagala rupa ka si Rawing katut kulawargana. Saraswati jeung anu sejena katingali masih kene bimbang diajakan asup ka jero imah ku si Rawing teh. Saraswati harita nyarita lantaran boga rasa curiga bisi si Topeng Mayit merdaya. Kang Rawing, urang kedah waspada Kang. Ieu teh di tempat musuh. Mahnya di tawaran tuang bet daek. Sanu terang ke urang di baruang Kang, bisa celaka ke urangna. Si Topeng Mayit lapareun. Akang oge kukurubukan ieu puguh geus naker tanaga. Geus meujeut tadi eusian wayah kieu Maraswati keun werah dadaharna oge ngariung jeung si Topeng Mayit. Nu matak urang tarimakeun nya panghormatan ti si Topeng Mayit. Ulah nampi rejeki ih pamali. Hayu ah, nya, hayu sok. Urang asup ka jero imah ye. Si Topeng Mayit dina waktu harita masih kene ngajanteng di lebah lawang panto imah. Bari ningali kalebah si Rawing siga anu ngahaja ngadagoan. Akhirna Saraswati jeung anu sejena kapaksa nurut kana pangajakna si Rawing.
Sanajan dina hatema begitu puguh rarasaan. Nu jelas maranehna tiluan pada sayaga diri upama teh mah aya kajadian anu henteu dipiharep. Si topeng mayit memang bener harita ngajakan ngariung dahar ka si Rawing katut kulawargana. Sakabeh anu disuguhkeun ti mimiti sangu ejeng lauk paukna diasaan heula ku si topeng mayit. Geus beres diasaan terus ngomong. Ngaja kabeh dahareun dicobaan heula ku diri kula Rawing. Bisi majarkeun rek ngabaruang atawa berdaya andika. Mun teh mah bener, ieu dahareun make baruang. Kula nu leuwih ti heula jadi korban. Jadi teu kudu curiganya, sok. Urang pada ngeusian heula beuteung. Si topeng mayit dina waktu harita deker we dahar. Si Rawing jeung anu sejena geus kitu mah terus ngaralas, da puguh memang lapar. Memang nikmat oge dahar teh, katamah lauk paukna oge kawilang nyugemakeun. Sigana teh memang geus disadiakeun ti tadina. Sanggeusna beres dahar, si topeng mayit neuteup ka si Rawing teu lila terus nyarita. Tah ayeuna mah leuwih hade leureuh heula. Leureuhkeun di salah sahiji imah anu memang teu jauh ti dieu. Kaayaan masih keneh panas poe Rawing. Engke geus iuh di mana tarung tahap kadua rek lumangsung. Kaditu bakal aya anu ngabejaan. Salah saurang anak buah kula bakal nganterkeun andika sakulawarga nya. Wah, nyaan merenah pisan yeuh acara teh yeuh. Dibere tempat keur leureuh heula sagala rupa. Hebat. Hade ieu mah yeuh. Kuring sakulawarga nganuhunkeun yeuh kana panghormatanana topeng mayit. Sok, leureuhkeun we heula ayeuna namanya. Waktu pikeun leureuh henteu lila. Nu matak teu kudu loba carita, leuwih hade ngamangpaatkeun naon anu ditangtukeun ku diri kula dina waktu ayeuna. Diantirkeun ku salah saurang anggota topeng laras. Si Rawing sakulawarga dibawa ka salah sahiji imah kosong anu ngahaja sigana mah geus meunang nyiapkeun. Pernahna oge kawilang teu jauh ti imahna Juragan Gandara anu ayeuna dicicingan ku si topeng mayit ejeng laras anting. Si Rawing ngamangpaatkeun eta kaayaan. Bari jeung leureuh harita terus ngalobrol. Halah, nyaan nikmat oge yeuh. Geus dahar beuteung seubeuh terus diuk bari jeung nyarane bisa nunutan ieu mah yeuh. Saraswati jeung Jaka Sinangling katut ayu manganti. Dina hate masing-masing memang kudu muji kana katenangan si Rawing. Cacakan lamun maranehna anu ngaranapan kaayaan saperti si Rawing, cantang tuh bisa tenang kitu. Puguh aya di tempatna musuh. Lianti eta, si topeng mayit tadi geus ka Bandungan, ajen pangartina dina hal ilmu silatna tetela saimbang ejeng ilmu silatna si Rawing. Harita Saraswati nyarita ditujukeun ka si Rawing anu jadi salakina. Kang Rawing, sanajan bener si topeng mayit nembongkeun sikep salaku jago sajati, tapi tetep keur abdi mah henteu bisa percaya sapinuna, Kang. Maksud Raswati aya keneh perasaan curiga. Ulah kapangaruhan ku perasaan anu teu puguh cek Akang oge nya. Nu jelas si topeng mayit memang lawan anu berat keur Akang. Tadi kasaksian Akang 15 kali ngasupkeun panarajang, manehna oge sarua 15 kali ngasupkeun panarajangna ka Akang. Pan hebat tah. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling neuteup ka si Rawing. Teu lila ayu manganti terus nyarita. Ama, punten. Abdi sanes henteu percanten kana kamampuhan ama.
dina mayunan topeng mayit ama. Nanging anu diselampangkeun ku abdi anggota topeng laras. Upami ama dugikeun ka kasorang, henteu mustahil. Upami ngalakukeun tindakan ka kulawarga anu sanesna demi kapuasan hatena Laras Anting jeung Aji Sutra. Eta tah anu janten bahan pamikiran abdi mah ama. Jaka Sinangling dina waktu harita ngarojong kana caritaan anu jadi pamajikanana. Naon anu disaurkeun ku aya manganti leres ama? Kangaranan urang ayeuna aya di tempat musuh teu mustahil ama. Upami eta nu disalampangkeun teh janten kanyataan. Si Rawi ngabagikeun paneteupna ka anak minantuna. Teu lila terus nyarita. Ama bisa ngarti karena ceritaan hidup duaannya. Eta kaasup kana hitungan anu didasaran ku kakawaspadaan. Alus tah eta jalan pamikiran teh. ngan ulah terus-terusan dipikirkeun nya. Anu akhirna lain ngadoakeun ama unggul dina tarung, tapi terus-terusan kaentepan ku rasa curiga jeung kasalempangan. Mun geus katingali aya galagat ama rek kasolan eleh jajaten matak naon. Geus we arinitnya nyalametkeun diri. Da meureunnan masing-masing boga kamampuhan dina hal ilmu silat. Jadi henteu kudu leutik hate ku hal eta ceuk amamahnya. Saraswati harita terus nyarita deui. Nilikana kenyataan tarung tadi jelas imbang. Kumaha numutkeun emutan Kang Rawi? Nah bakal mampu kinten-kintena ngungkulan lawan Kang. Tah, pugu eta anu keur jadi bahan pamikiran Akang teh Raswati. Salila Akang tarung jeung nyingharipan rupa-rupa lawan. Kakara ayeuna ye panggih jeung anu imbang kieu mah nya. Sok sanajan dina hal ilmu silat mah jelas henteu sasumber. Ngan terus di pikiran oge ari teu kapikiran mah keur naon deui nya kapusing-pusing mikiranna. Pusing pikiran dipake mikiran. Nu matak nya nu jelas ayeuna mah leureut nya. Abdi sanaos teh acan ngalaman. Nanging saur guru abdi Dewi Panganting Kang. Nu paling bahaya tarung di mana ngagunakeun kekuatan ilmu pamungkas. Upami dina seunna dugikeun kasaimbang duanana tiasa janten korban Kang. Kumaha numutkeun Kang Rawi? Nya mun bener nepikeun ka kitu teh Akang meureunan paeh babarengan patunjang-tunjang jeung si topeng mayit. Upama teh mah kitu dikersakeunana hanya kudu ditarimakeun ku urang. Wayahna eta mah meureunan nya anu ngaran si Lawing kudu balik leuwih ti heula. Dengan ulah rek jadi melang nya. Ulah rek jadi melang lowang jeung salempang. Da urusan nu hiji mah soal pati kabeh bakal kabagean. Nu matak ayeuna mah leureuf we nya. Acarana ye ayeuna mah leureuf nya. Si Rawing mah tenang, henteu kagambar saeutik oge dina paroman, rasa kasalempangan upama teh mah nepikeun ka jadi kanyataan, dirina paeh patunjang-tunjang jeung anu jadi lawan. Ayu manganti neuteup ka si Rawing bari nyarita. Nanging ari kahoyong mama, ama kedah mampu ngungkulan setopeng mayit. Margi upami eta jalma teu aya nu mampu ngungkulan, bakal jadi ancaman kanggo sadayana ama. Puguh kitu kayang mah. Tapi pan tadi oge kasaksian nya ku salerea. Malahan mah nepikeun ka mandi kesang, tetela tetep seimbang nya. Heuh mata kateuing ye engke dina tarung tahap anu kadua bisa menang moal nya. Mun ereh teh ciloko. Tapi da tarungna oge acan deui nya. Nya kumabehna we lah nya. Nu penting ayeuna mah keur leureuf jadi leuwih hade rasakeun heula kanikmatan ieu leureuf. Waktuna leureuf pikiran dipake tarung mah salah. Ayu manganti ngareret ka Jaka Sinangling anu jadi salakina terus kedalisan. Abdi teh acan terang Kang.
ngeunaan pengalaman anu kasorang ku Kang Angling pangna tiasa tepang di sareng abdi kumaha Kang lalakonna eta teh. Si Rawing nyerenge seuri bari terus ngomong deui. Tah, mending keneh nanyakeun mah anu kitu. Sok dongengkeun Jang, kunaon pangna bisa salamet teh sok kaynya. Jaka si Nangling terus dina waktu harita ngajelaskeun ngeunaan pangalaman anu karandapan ku dirina waktu ditigas beheung ku Aji Sutra Sang Hyang Roban ngalakukeun tindakan nyatana nyamarkeun panenjo sakabeh jalma. Ayu manganti jadi percaya ayeuna mah naon sababna anu jadi salakina salamet sarta ayeuna bisa tepung lawung deui. Jaka si Nangling mungkas guaranana. Tah, jadi akang disalametkeun teh ku Sang Hyang Roban ayu. Tangtu be keur Embah Camati Sakti jeung Aji Sutra mah nepikeun keting polohok bengong lantaran kageteun ayu. Ngan anu teu kaharti teh si topeng mayit bangun anu teu kageteun sigana teh nya. Ayu manganti ungeuk bari terus ngawalon. Memang laras Kang, kitu anu kaperhatikeun ku abdi oge. Padahal apan jelas mastaka Kang Angling teh dibawa ku Aji Sutra sarta dibikeun ka si topeng mayit. Si Rawing nyerenge seuri terus milu mairan deui caritaan. Henteu kudu bingung. Si topeng mayit waktu datang Aji Sutra nu cenah ceuk pangrasana mawa sirah hidep Jang. Keur si topeng mayit mah geus nyahoeun ngan manehna henteu geruh. Jalma saperti si topeng mayit geus teu bisa disamarkeun panenjona nya ku kakuatan Sang Hyang Roban. Nu matak ningali hidup masih keneh hirup teh manehna mah henteu kageteun kitu tah Jang. Ayu manganti narik napas panjang terus kedal di lisan. Hebat atuh pami kitu mah si topeng mayit teh ama. Mun kitu mah sanajan Sang Hyang Roban moal mampu panginten ama ngimbangan kakuatan elmuna si topeng mayit. Nya jelas atuh eta mah. Nu matak teu bisa disamarkeun panenjona oge lantaran ilmu jeung kakuatanana leuwih punjul tibatan Sang Hyang Roban. Geus cukup lila oge anu leureuh bari ngalobrol teh. Kaayaan di luar geus rada ieu. Teu lila aya anu datang ka dinya salah saurang anggota topeng laras. Sanggeusna unjuk salam terus asup ka jero imah, si Rawing langsung tumanya. Aya naon Jang? Ditita nyusulan berenannya geus waktuna kudu ka ditu ya Bapak. Bener Prawing, si topeng mayit marentahkeun ka dieu ditungguan cenah di Pekalangan sabab tarung tahap kadua bakal dimimitian. Nya sok atuh ini teh heula kaitunya Bapak pasti datang rek naon cicing lila-lila di dieu oge puguh aratel jeung carangkeul teu puguh ieu teh yeuh cicing lila teuing mah nya. Geus kumpul deui yeuh ayeuna mah tanaga teh yeuh. Ya kitu we Parawingnya, omat ulah teu ka ditu. Memangna si Rawing rek kabur, bejakeun ka si topeng mayitnya. Sanajan tarung nepikeun ka pejet oge, moal burung dilayanan kitu nya. Nu dititah ku si topeng mayit geus indit deui. Si Rawing babatek kana cangkengna sanggeusna ngonel hudang. Saraswati neuteup terus nyarita. Kade sing atos-atos Kang. Waspada tarung dina tahap kadua. Margi ieu langkung bahaya batan tarung anu tadi Kang. Nya doakeun we ku sarereanya supaya aya dina kaunggulan mampu ngungkulan si topeng mayit. Hayu urang miang. Si Rawing jeung kulawargana arinit deui muru kalahan Pakalangan. Pat anu tadi geus ngabaris deui anggota topeng laras ngurilingan lahan Pakalangan. Si topeng mayit tetela geus aya di tengah Pakalangan. Si Rawing geus teu loba omong ngalengkahkeun sukuna asup ka tengah Pakalangan. Dua jirim adu hareupan, dua teutepan bantrok. Si topeng mayit kadenge dina waktu harita cumarita. Kumaha? Cukup leureunna Rawing? Nya lumayan weh lur. Henteu capek teuing yeuh ayeuna mah yeuh. Hade mun kitu mah.
Sakumaha anu tadi geus ditangtukeun aturanana ku diri kula. Ayeuna tarung tahap kadua. Nyata tarung dina ngagunakeun ilmu silat dibarengan ejeng kakuatan tanaga lapisan. Tangtuna pikeun mastikeun tanaga lapisan saha anu leuwih kuat. Kumaha siap Andika Rawing? Nya moal datang ka dieu atuh ari teu siap mah Lur nya. Nu matak datang ka dieu oge lantaran memang saya gadiri pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung. Lain padahal ieu lahan lamun dipelakan palawija lumayan ieu hasilna nya. Ulah nyarita ka mana karep Rawing. Ayeuna urang adu hareupan teh rek tarung. Lain rek ngobrol Rawing. Nya bisi we ieu mah rek ngadon ngobrol heula memeh tarung atawa tarung diganti ku ngobrol. Aman atuh da ngobrol mah nya moal nepikeun ka aya nyandangan ka nyeri. Srog. Si Topeng Mayit dina waktu harita ngawangun pasangan. Netep ka si Rawing terus nyarita